Ayo, iya tepangnya. Peng. Peng. Asup. Peng. Euy, Seran. asup bae ka dieu. Ongros. Asik kunaon sasamping bae berang-berang. Aing paranas tiris, kecil. Paranas terus kunaon tuh. Aduh, gara-gara kerpeuting ya aing nulisan ti kerpeuting. Saya mah kasambut beureung Peng. Gara-gara kerpeting nu tuyul teh ya. Nya, apa bawa-bawa kerpeuting aing mantos neuleuh tuyul langsung nirisan eta. Bisa jadi sih Peng. Ya tuyul mah jin. Jadi kumaha ieu sih lapor mal ka RT. Ulah aing keur nirisan kieu sia mah diajak ka RT. Ih, pansen nu neuleuh. Jangan nyawana ge sia. Heueuh nya, orengan aing nu neuleuh. Mantarna eta. Pansen nu neuleuh. Jadi kayak orang langsung laporan ke RT. Ya budak mah nu leuleuh sia doang, neuleuhna ge. Nah, ndek moal ku ari. Ayo tuh. Ayo. Ai si naon mah make samping eta. Oh, aing panai nirisan sia deui ih. Atuh mah make sweater ke naon mun aya mah. Aing geus susu. Sampeun heula Heri. Ayo urang bari lewat gimana. Wah, lumayan duit aing loba ya. Pesal aing meuli tuyul. Wah, kantoran lah, gedeng. Win. Cenah ka mana? Dekat itu aing kunaon? Di sekaditu ka mana tuh? Atuh ka mana bae aing karana seling mah. Daripada kos itu teh jelas mending lu aing ayo jajan ku ari. Emang buka duit sia. Abo, sia nyebut aing teu gablek duit. Atuh emang jentin nganggur ge loba duit mah. Bener sia nya ngajajanan aing. Iya, atuh aing naon bohong tuh. Yang di satu hayu. Ayo. Ih, naon sih? Salah. Geus Gusti anu aya di warung cokot kabeh ku aing dibayar ya. Ji, sia. Oh, Aing karek kena ka imah sia. tunggu aing nekang masih Peng, bete aing di imah. Aing ge disamper punyana. Karena keur ngirisan tadi ku disamper. Kok bisa sih nirisan? Gara-gara kerpeuting teh ya urang ngaronda neuleuh tuyul. Aing balik langsung nirisan aing. Tadi sih nekang mana ieu? Nek ka imah RT nek laporan. Saya ilu moal. Ayo tuh, berangkat. Emang salah kemana Peng? Asana si gawe nyana. Gawe. Ayo uli RT na. Nyaho ieu. Assalamualaikum. Teh. Teh. Waalaikumsalam. Aya naraon ya dari yuk. Iya teh laporan. Laporan naon? Geus biasa diupeh heula ka dieu. Aing geus deui sini. Laporan naon deui bae? Urang mek laporan. Kerpeuting urang marangi tuyul. Di mana? Urang keur ngaronda. Pancen geus aman, kunana tuyul di bae teh bener cek budak. Oh, teh kerpeuting aya tuyul. Tuh si Topeng nyampe paranas tiris nyana aya tuyul. Eta budakna cenah paranas tiris ongko ka dieu. Tadi ngalumbuk teh nyana kos topo garing. Ih kudu kumaha atuh urang. Urang mana ngabesan ieu ka Paku Haji. Katinggalieun moal ieu ngabesan. Mobil nangis naranggoan. Urang ngabelaan dek laporan ka dieu. Tadina mah urang keur paranas tiris disamper ku si Acil. Ja urang neuleuh, jelas eta mah. Wah, bener atuh ieu mah. Kampung urang geus teu aman ieu mah nya. Kumaha tuh ieu teh? Jawarga duitna laleungitan bae. Coba teang-teangan ke jelema pinter ke naon? Nu bisa newak tuyul. Urang boga kenalan yeuh, Ustad. Cuma imana rada jauh. Kudu ngalewatan 7 lembur doang, kumaha? Saha ngaranna teh? Ustad Maul. Yang geus ari kitu mah urang manta alamatna bae. Mas tulis bae teh alamatna ke urang ka ditu. Nyasar moal. Soalna eta mah ngalewatan 7 lembur. Kiraku nanya sarte jaya alamatna kan urang gak bisa nanya jaboga nabi yang penting mah aya uang jalan bae. Idi eta ta. Ari sia ka duit mah hejo.
Oh ya, alamatnya kurang tulis. Yo tah, uang jalan aja dia nggak ada sih ya, itu mah lemburnya jauh, serem. Tah kieu teh jelema mah demi keamanan kampung mah kudu berkorban. Habis itu teh iki mah orang balik. Are, yo siap ka duit mah. Balik. Atuh iya teh ngaranna ge duit untuk ejo ka duit mah. Oh nges. Anu kondangan di ngabesan lah. Budak arawo, buka sawo di mata wo. Balik we dah. Oh, stasnya geura milian tah, jajan. Tah kompor gas bisa bawa balik sekalian tah, jeung meja-mejana. Nabi-nabi teh jawir batur paraban kompor gas. Nyaho teh sia aya di paraban kompor gas. Oh, si geura milian tah nya. Ya geus, jajanan geura. Geus lah ya bae. Aduh, Aisyah buka bina-bina teh yang samentang-mentang ditraktir sih mah. Jeung borojong-borojong mah di bawah. Atuh aja yang boronjong deh, jadi mah dibayar ieu aja boronjong mah. Kalau nggak sih itu kila. Bayar lah. Kalau nggak sih nggak dibayar ya, orang udah baik lah. Ya geus atuh. Waduh, duit di dompet makin menipis dia. Gara-gara kerberang yang ngajajanan Windy lah. Manya operasi di bawah itu lah ya. Yol, 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 yol. Tanya nongol. Yol, orang operasi dia yuk. Aing duit aing menipis ya. Ayo. Tuh. Mesti berang yuk. Oh iya orangnya alamat ka pagi-pagi. Dia cangkul yuk. Puputeran lembur ka lembur. Geus nanya teh nyaho kumaha nya. Jih, peng. Kamu tuh yang di luar. Kurang nanya yuk. Ayo yuk. Sudah nih mohon. Ayo. Assalamualaikum, Mang. Salam. Mau tanya, yang alamat gitu. Gimana kok? Di, jatuh mah di dinya tah, berartinya. Gimana Bener, Mang. tah, di dinya tah. Nonton Mang ya. Ayo, Nonton, Mang. Mang. Emang. Woi, Peng. Emang cina tadi ini mana? Oh, cina. Gua air ketok lah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Itu mana yuk? Kurang anu di Talaga Ini yang penting-penting aya perlu naon ka dari yuk. biasa orang kayak bener ya Ustad Maul. Ya alamat mah itu dia. Kurang sorangan Ustaz mau lah. Oh, orang kayak perlu Kita perlu naon. ngomongnya di jero bae lah. Jero bae lah. Bicara alik lah di dieu ya. Nuntan ditad. Ya hampurannya tempatna geus saayana doang ya kos kieu ya. Ih, tenan naon Tad? Ampura ya orang penting-penting ngaganggu. Tad. Aduh, ya orang tiberang neangan alamat dewek ieu. Masa Allah, ku jauh-jauh teh ini karena kapanggih ieu penting-penting sak ieu. Emang perlu naon jang penting-penting ka dari yuk. Aju menangnya hati mana imah urang. Ya orang tita ku RT Tompel tad ka dieu kampung urang geus teu aman. Kamari urang manggihan tuyul eta duit di kampung laleungitan bae. Oh kos gitu. Atuh kadang urang ka tukang ngelas kadang. Tahu Ustad, ngora kena amatnya. Oh nya. Siapa sih ini kos gitu bae, kajen teh ngora ge yang penting kampung urang aman. Habis tuh. Sip. Waduh jang eta mah tuyul bahaya. Kudu ditewak peuting ieu keneh. Amun teu mah kampung didinya bener. Bener kumaha? Bakal banyak abeh eta duit jelema masa kampung. Oh Tad, urang kamari duit urang eueuh leungit. Aju kumaha Tad cara newakna ieu? Geus kuari mah siapkeun gundu bae jeung kurung kotok. Peuting ieu keneh urang tewak hayu. Eta mah geus aya kabeh Tad. Kos gitu mah gampang aya kabeh di ditu. Hayu atuh geus ditewak mah.
Ayo berangkat. A few moments later. Di budak kamaran ya. Berberang di sarang WO bae budak. Weh, Lam, serangan bahaya. Iya teh urang nonggon budak. Budak kamarana ya. Nyaho ya budak berberang WO bae urang siaran teh. Tuh, aya kopi na beak sama datang ai. Kudu mah teh ka rumah kopi ka deula kudu nyahokeun. Aing kesondangan macet tadi lah. Dia ke seorang ka mana teh? Paku haji lah aing, aduh kondangan mana macet. Ngomong-ngomong ya budak kamarananya. Yang alamat cat daratang meureun. Emang mere alamat naon ka budak teh? Dek nyangkeun Ustad Maul ieu. Ya kamari cek budak cenah aya tuh di dieu. Aing penasaran makana aing ka dieu neangan sia. Teh kamari si topeng nu tuyul. Pantesan topeng tadi ka imah aing nirisan. Kerpetingna ieu meureun neuneu tuyul. Geus teh tokoan mah di dieu bade ngobrol. Kebenongan budak. Itu lah, Lam, aing nangguan di dieu. Bari nangguan budak. Lam, hari ini ngomong-ngomong mata aing peuri amat. Hari sia miruna naon sebenarnya. Buat peuri kieu mata aing. Coba lo koing tong lah, penasaran yang sih belum naon tuh. Wih, Lam. Siapa? Karpet di belum. Atuh aing naon budak sorangan dia kesel. Teu nae mah kan beureman tadi tukang lah. Atuh sia malam bener bae. Karpet di belum, naon kenu di belum. Jagong, dangdur. Atuh sia mah karpet. Atuh pantesan mata aing peuri jasa. Wah, yo. Bangunan mah aman ya di pos budak. Tapi aya air tadi dinya. Yang salam. Wah, sial deh lah. Geus saya kuing turunkan di dieu ya. Assalamualaikum. Salam. Siap yang jagoan bae ti tadi. Weh, ya Ustad mau sakapanggih yo tempatna. Dewek Dasarna teh aya di dieu. Aing langkuan ti keur tadi ceng barudak mana ieu. Dari. Sudah ka diuk teh mendingan langsung bae hayu. Remang-remang namang aya di dieu ieu. Ayo. 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 Kudu beunang ye, Tad. Soalnya geus warga geus parah. Tad, kudu beunang ye, Tad. Malam ieu. Eta mah gampang teh. Nu penting siapkeun gundu bae jeung kurung kotok. Oke, ayo. Coba teh. Anon Tad. Geus tanggung di dieu bae remang-remang nama ieu. Nya da ka imah ieu. Jang itu udah gundu bae. Gimana ieu Tad? Sahareupeun imah eta tah. Alatnya cepet alatnya. Alatna siapkeun kan? Aya saya. Lah, di dieu lah. Gimana tuh teh? Mana Tad? Mana itu teh? Ada tuh tutup. Cek deuleu. Tutup makanan gundu tuh. Bener. Ayo geus tahu tah. Kalem. Ya iya nya anu yang erok sih nya aduh Beunang ya kurang ya. Aisyah bobogaan satong. Bapak. Geus teh mending botol gore. Ada betul. betul kan? Lokal. Iya, betul Tan. segera sebelah Tad. Cari dulu teh. Orang diasupkeun dia. Eta, mau pos teh lah. Ayo dah bawa kapal saya. Bicarakeun itu bae. Ayo teh. Geus aman ieu beunang. Iya jang, di contoh jelema teu bener. Hayang kaya tapi make cara nu teu bener. Usaha mah kajentin leutik, nu penting halal. Bener Tad, bener. Tah barudak dengekeun Ustad, ulah dicontoh cenah anu kos kitu mah nya. Tapi yuk, mendingan orang geus balarik bae geus penting ge nya. Heeh. Urang kurang sakalian di kitchen ieu. Oh, bikin beta dulu.